seripit nginem papi dah lagi nanti baku duit nah kotki ngadong nah alapatan gelap saleser atuh lempang na lain deh jeung nu boga duit jeung nu henteu mah nu boga duit mah islau we nyantai tapi pasti dah lah nanti boga duit lungkai lengkoy be cangkang aqua sepak manehna manggih kaleng tajong ih lain deh itu boga duit mah diukna ge nyanggeyeng na beda nyanggeyeng nu boga duit jeung nu henteu asal geus kieu beta ka nyanggeyeng awah eta ka gerak ge beneran kula mah nyantai gerak gerak ge deuleuh ke tetangga waduh nyanggeyeng lain deui sih asal geus kieu laki-laki aduh aing disorot deui nya asal geus kieu beki lagi sih kacager ana aing barabawana cenah enggak saya tak nya beda jelema mah asal gagaroti buri eta geus teu gablek duit mun gagaroti hareup ge pusing keur penting teu dibere ku pamajikan lain deui eta ka pancen ge nyaho mantang sing kade mang santri ngaji juara maknun bisa nebak jelema ku juara maknun bisaniyatil wada wajib syukru ala sallu alaih bada'an lillahi qala'an badru alayna salli alaih bisaniyatil wada wajib syukru alayna bada'an lillahi مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil khitan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa misbahul dhulam wa rasulul malikil allam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam bismillahirrahmanirrahim wa'mur ahlaka bis-shalah wa qala fi ayatin ukhra innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin wa qala an-nabiyyu Muhammad al-islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama
ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah anu maha ghafur. Salawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana anu halala dirungi ieu jaga di poe kiamat singkenging syafaatul uzma. Al mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para sepuh, para pinasepuh nu sami halala dir nampak di payeuneun urang sadayana. Wabil khusus kasepuhan kampung satempat ku kaula dipika hormat. Khususil khusus sepuh urang anu ti Ciedes anu ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun. Sareng para kiai-kiai nu sanesna marugia guru-guru urang senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipanjangkeun yuswa anu bararokah. Aparat pejabat pemerintah setempat ku jisim kuring dipika hormat. Teristimewa sahibul bait Bapak Humaidi sekeluarga anu ngajadikeun cukang lantaran ririungan urang di dieu. Nuku pribados dipika hormat urang doakeun mudah-mudahan hajatna diberkahkeun, putrana nu parantos disepitan muga-muga ku Allah didamel putra anu saroleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah nyiptakeun makhluk teh kabagi-bagi. Di antarana Allah nyiptakeun makhluk teh aya makhluk Allah teh anu kieu aya akalan eueuh nafsuan malaikat ngaranna. Aya deui aya akalan aya nafsuan jelema ngaranna. Aya deui aya nafsuan eueuh akalan eta mah iblis alias setan. Punten satok gitu. Tah Allah nyiptakeun sakabeh makhluk eueuh anu cuma-cuma. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah nyieun ti tinggi urang teu nyaho rahasiana naon Allah ngadamel ti tinggi sabab ilmu urang tetep pala hadirin ilmu Allah moal katuluk ku makhlukna wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nu dipasikeun ku Allah ka makhluk para hadirin wal hadirat hanya setetes doang, henteu kabeh. Ulah aja boroning seluruh ilmu dina ilmu keagamaan bae ge dibagi ku Gusti Allah. Kiai ieu mah hebat alatna tafsirna kurang, tafsirna hebat ilmu tasawufna anu kurang, fikihna hebat ilmu balagohna anu kurang, ilmu balagohna gagah ilmu hadisna kurang. Nu dipasikeun ku Gusti Allah ka manusia teu kabeh itu rahmat Allah dibikeun ka makhlukna di alam dunia ngan sakitu ngan hiji engke kabeh dibikeun ku Allah rahmat Allah ka makhlukna jaga di akhirat di surgana Allah. Muga-muga urang kabehan nu aya di dieu sing jadi ahli surga. Ieu urang lembur naon ngaranna ieu? Lebak beundeuy. Ya orang lebak beundeuy hayang ka surga tah hayang ka neraka. Ai jacalalakeun ngomongna. Hayang cilaka hayang salamet. Itu araredan jawabna mah. Nu maling ge hayang salamet kuat make dukun sagala. Ulah ka kidul dia peuting mamalingna kudu ka belah barat. Sabab loba hansip lobah kidul mah.
kabeh ge hayang salamet hirup teh. Nu mawi sakitu hadirin wal hadirat, aya makhluk Allah aya akalan eueuh nafsuan. Malaikat cek sapalih kaol mah malaikat mah aya akalan eueuh nafsuan, maka wajar lamun ibadah malaikat teu kaelehkeun. Sebab naon? Eueuh nafsuan. Aya deui makhluk Allah aya akalan aya nafsuan, ieulah jelema nu mantak diaranan jelema cek orang Sunda lantaran bijil tina beuteung emak. Ngaranna jelema, bijilna tina beuteung. Lamun bijilna tina beuteung abah mah jelebah ngaranna. Jelema mah aya akalan aya nafsuan, ditenden ku Gusti Allah, tapi ketika akal bisa nguasai nafsu, nafsuna dikendalikeun ku akal, maka ibadah manusia darajatna bisa ngaleuwihan ti para malaikat. Saha contona? Para nabi. Nabi mah kaimananana tiap detik terus bertambah. Bala hadirin wal hadirat, sehingga komo nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat wa afdalul maujudat. Andai kata jelema sakolong dunia muludan aya 5 juta acara misalkan sadunia nu ngayakeun muludan poe eta di Indonesia, Malaysia, Singapura, Rasulna hadir. Kok Rasul hadir? Ulah aneh. Contohna be kieu, mata poe nyorot bret ke alam dunia sekaligus kabeh kacepretan. Itu matahari asal muasal tina nur Kangjeng Rasul. Atuh komo Rasul nama atuh anta nurun fauqa nur. Numawi pala hadirin wal hadirat, ketika nafsu nak dikendalikan oleh akal nak bisa mengendalikan nafsu, maka eta makhluk Allah darajatna leuwih luhur tibatan para contohna mah para nabi. Urang lamun hadarat wa ila hadarati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil, atuh ja para nabi heula atuh. Pertama orang hadarat ila hadaratin nabiyil mustafa ka Rasulullah heula. Taya sehingga nu hese ge ieu bebersih ngabersihan runtah-runtah nu aya dina hate. Mantak diantarana ieu teh di khitan teh bebersih teh kabagi-bagi, aya bebersih zahir, aya bebersih batin. Ketika orang ngabersihan dohir Allah aja baroning batin. Sok contoh ayeuna tos sajatan Mang Humaydi runtah patalaya cangkang sarimi cangkang aqua urut ieu urut itu, urang ningali runtah pabalatak hareupeun imah resep teu sareksek teu eta ke runtah dohir. Komo runtah batin atuh cirina jelema az-zahir yadullu alal batin. Zahir teh sagede kelas urang behelanan. Zahir teh bisa nuduhkeun kana batin, luar teh bisa nyirikeun kana jero. Lamun jelema cirikeun imahna, mun masyarakat cirikeun masjidna. Maksudna kumaha kiai? Lamun imahna rapih, maaf lain bagus. Tidak identik setiap imahna bagus rapih. Loba imahna bagus acak-acakan. Loba masjidna mentereng tapi acak-acakan. Tapi ingat, setiap imah anu sederhana tapi rapih tetap kadeleuna bagus. Nyirikeun jelema mah gampang, deulekeun imahna. Lamun imahna rapih, ciri nu boga imahna rapih sakitu teu kudu harese. Lamun masjidna eta masyarakat rapih, maka masyarakatna akhlakna ieu ituna pergaulanana sehari-harina rarap. Kartos ibunya
nyedikeun jelema mah gampang horeng heulaanan sagede urang mah tapi henteu setiap anu luarna rapi jerokna rapi engke heula aya deui ieu mah sagede urang teh heulaanan kitu bae nyedikeunana adz-dzahir yadullu 'alal batin zahir teh bisa nuduhkeun kana batin kitu diantarana hiji tah makhluk Allah ketika lamun nafsuna dikendalikan oleh akalna bisa mengendalikan nafsu maka derajatna leuwih luhur tibatan malah ulah aja baroning nabi wali be wali beda sok pasian jalan karena ulah jauh-jauh wali be wali tah wali teh kakasih Allah naon ngaran wali mah kieu man tawalat ibadatuhu wan qata'at maksiatuh wali mah anu ibadahna terus-terusan ka Gusti Allah can pernah gaplah lali poho hatena ka Gusti Allah wan qata'at maksiatuh talak tilu jeung maksiat eta wali ngaranna lamun di akhir zaman aya jelema ngaku-ngaku wali maka eta wali juri wali setan wali dano walingi ke dituna di mana aya ngaku wali jeung ngaku wali laisal wali may yudhiril karamah lakinnal wali yasrabu kaman yasrabu wa yakulu kama yakulu lain nu disebut wali teh nembong-nembong karamat lain atuh makana pernah di zaman Imam Ma'ruf Karhi aya pernah cacahan muridna bah punten aya naon cenah ceng di lembur anu tuh aya jelema gagah eta wali bah hebat kunaon kitu ceng dolo cenah cek murid Imam Ma'ruf mahena bisa hiber ka awang-awang hehe Imam Ma'ruf seurit deh jamanuk bisa hiber ih cenah bah hebat elmuna ge napak sancang seuri Imam Ma'ruf hehe cek Imam Ma'ruf ja encang-encang bisa numpang di luhureun jai ih bah hebat elmuna ge nembus bumi atuh komo cacing ngejero taneuh nah iya tuh ieu pala hadirin wal hadirat mantak ulah aneh pala jamaah sadayana kadang-kadang aya jelema di akhir jalan anu urang mah tuturkeun kiai urang tuturkeun kiai lembur urang anu maca fikihna kitab Sapinah anu maca tauhidna kitab Tijan Darori anu maca kitab fikihna Fathul Mu'in anu maca kitab fikihna Takrib anu maca kitab tasawufna Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin dan sebagainya eta bae tuturkeun nu eta ulah nuturkeun nu maman kiai urang bae di kam hartos ibu alhamdulillah numawi kembali para hadirin ketika para rasul dakwah tabligh nyandak risalah nyandak agama nu dicandak ku para rasul teh dimulai Nabi Adam dugi ke Kangjeng Rasul agama nangan hiji agama Islam agama samawi anu buktina kalimah la ilaha illallah dakwah dimulai Nabi Adam dugi ke Rasulullah nyandak agama nangan hiji naon ngaran agama itu wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul ngaran agama itu undang-undang Allah pelaturan Allah anu dicandak ku Kangjeng Rasul tujuanna supaya umat salamet di dunia salamet di hayang urang dia salamet dunia akhirat tuturkeun agama iraha kiai nuturkeunana timulai nyaring sampai ka hees tetep kudu diatur ku undang-undang agama Islam
gitu. Pan urang mah lain ngomong hayang salamet, dagang urang teu akur jeung undang-undang agama. Benar euy bener taieu urang mah ai kahayang loba, ai panen hayang, nyawah teu beuki, ai ka surga hayang, ai salat embung, ngaji teu daek. Padahal ieu ganjaran kulub. Eta ibadah ku ngaban. Ai loba mah bisa keneh kahitungnya mang. Imang ngabuadeg nyaur. Ibu ka dieu tujuanana hiji silaturahmi, nu kadua bade ngaijabah undangan lamun diondang penuh hajat, nu katilu sejak tolabul ilmi neangan ilmu sugan aya sasireun sabeunyereun diganjar. Mantak ibadah butuh kana niat. Ketika teu diniatan moal jadina naon para hadirin wal hadirat. Contoh urang iktikaf di masjid, ngajedog di masjid tapi teu niat sanajan 3 jam eueuh ganjaranana. Tapi lamun urang make niat nawaitul i'tikafa, sejak kaula i'tikaf di jero masjid iya karena Allah tak sunnah karena Allah taala, maka 2 menit ge bakal jadi ganjaran lantaran diniatan. Mantap ketika hadirin wal hadirat urang diundang ka dieu niatan sejak silaturahmi kugun eta ganjaran silaturahmi. Hiji silaturahmi ngajembarkeun rizki, nu kadua manjangkeun umur, nu katilu ngabarokahkeun urang. Naon ngaran barokah? Ziyadatul khair, tambah kabagusan eta barokah. Hiji tacek ulama ngaran barokah teh kitu. Nu kadua ngaran barokah teh al barokah ba'dal harokah. Timbulna barokah eta sabada diusikeun. Contoh bah abah ka diangkat diundang ku Humaydi diusikeun sampean anak sok datang ka dieu gek diuk dibere kopi dibere cai aya opak aya cau aya anggur aya salak belum tentu aya di mah urang mah bener. Maka timbul barokah di dinya eueuh atuh teu barokah berarti timbulna barokah teh ba'dal harokah sabada diusikeun kakarak timbul barokah. Sok lamun teu diusikeun ku ibu jeung ku bapak punten Pak sanajan boga pamajikan geulis urangna kasep ai teh usik mah moal reuneuh timbulna reuneuh teh akibat usik. Mata al harokat ba'dal harokah, al barokah punten ba'dal harokah. Ngaran barokah teh sabada diusikeun. Iyalah agama anu dicanda ku Kangjeng Rasul, maka urang teh mun hayang salamet hirup maka patokanana agama. Saha nu nyepengna? Rasul teu aya, sahabat teu aya, tabiin teu aya, atba tabiin terus ka dieuna guru-guru urang alhamdulillah. Nah nu mawi bapak ibu jamaah sadaya berarti ieu agama teh jalbul masalih wadarul mafasid, narik kana kamaslahatan, nolak kana karusakan. Setiap perintah agama pasti mengandung hikmah dan rahasia anu kadang-kadang urang terterang di balik rahasia tersebut. Maka kusabab sakitu lamun sakali deui urang mun hayang salamet di dunia salamet di akhirat patokanana agam. Lamun tani singkah hade tanina kudu rapih dina tanina, ulah sok geser-geser gelengan batur. Lamun ketika orang panen sok ditanya ku kiai anjeun teh panen muhun. Beda lamun ieu sawah teh caina ti irigasi jeung caina menang nyedot ti desel, lain deui bab zakatna ngujina. Taieu dagang lamun kauntungan sakitu modalna sakean aya satauneun terus mantak ulah keluar tina agama. Ketika jelema teu kaluar tina agama insya Allah pasti kahirupanna bakal barokah di dunia barokah di akhirat. Taieu kembali para hadirin nu mawi ieu khitanan ge perintah agama jelas mengandung hikmah dan rahasia. Di antara nama kieu ringkes nama urang teh dikhitan teh masya Allah eta anak urang ulah aja baroning keluar darah disintreut ke kubatur bapana marah tapi kunaon ku ari anak Humaydi saduana
ngocor getih, ngocor ieu, ngocor itu, kuat jojoakan cerik ya Allah ningali anak korido indung bapana lantaran ieu teh perintah agama. Sok supaya kaharti ku ibu jeung ku bapak. Beda ketika agama marentah ka urang diterima ku akal urang. Yeuh akal teh diteunden di manusia pikeun misahkeun mana nu bener, mana nu salah, mana bagus, mana goreng, mana endah, mana teu endah. Ieulah ku akal para jamaah sadayana. Aya deui tah makhluk Allah aya aya nafsuan eueuh akalan kebo mah kotok deuleu tah manehna ditur-tuturkeun leutik mah usaha ku anakna gede anakna eta ditumpakan deui bae eta indungna ku anakna. Naon sababna? Sebab akalan. Ari urang mah aya akalan mana haram, mana halal, mana endah, mana teu endah. Makana urang ketika boga wudu nyabak tumbung kebo. Eta urang boga wudu nyabak tumbung kebo batal tante. Euy, Bo. Pak. Atuh teu batal teu naon. Geuning teu batal laisa adamian. Lain bangsa Adam. Contoh misalkan pemuda nganggur, udah pas buka wudu bakemah mati tumbung kebo. Pok di kieu-kieu. Atuh pemuda ku nganggur deui. Neuk naon nyabokan tumbung kebo. Kumaha eta boga wudu batal? Teu batal. Ngan ketika hendak salat wajib kukumbah. Naon sababna? Sababna ngandung najis. Sabab si eta malah mun ngising jeung kieu telok ngisang. Atuh deuleu ngising di mana bae eta lantaran akalan. Tah ieu geus lamun manusia andai kata papajuh bae nu dipikirkeun salat teu daek ngaji teu beuki borong hakan be pageuna hardolin dahar modal waktu salat teu daek waktu ngaji teu beuki ka majelis teu daek naon bedana jeung mantak bisi ibu boga salaki ibu tilok sholat tilok ngaji tilok ka pangajian tilok ka majlis tilok ka masjid. Masya Allah naon bedana jeung keb mantak lamun isuk-isuk teh tanya ndek ngopi heula apa ndek langsung dahar oeh gitu pan marah dikitukeun mah. Tujuan di khitan pikeun ngalaksanakeun ibadah di samping perintah agama di khitana kadituna kanggo ngalaksanakeun hiji ibadah lamun teu di khitan teu sah salatna. Iyalah urang teh hendeuk salat hendeuk bebersih di khitan bebersih dohir rek ngahadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sebab hubungan makhluk model urang jeung Gusti Allah teh melalui salat. Pala hadirin nah iyalah urang mantak wayahna anak urang eta telah titah barisa sok hayang ibu-ibu jeung bapak-bapak rumah tanggana adem hayang asup ka kulkas. Lamun rumah tangga hayang adem hayang sakinah hayang mawadah hayang warohmah pertama cek Rasulullah modalna iqamatus shalah adegan salat. Naon hubungan kiai rumah tangga jeung salat jauh amat teu jauh teu naon da cek Allah dina Al-Qur'an innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar sebab salat teh ngajaga akhlak goreng jeung perbuatan anu goreng berarti jelema tukang salat mah akhlakna bakal bagus perbuatanna bakal bagus dijamin ku Allah. Mantak salalatnya Bu euy Bu salaki hudangkeun mantak dia penting boga salaki nu soleh boga pamajikan nu solehah punten ayeuna ya lalaki ya eta kepala rumah tangga eta imam lalaki anjeun kudu siap-siap nu endek kawin hanya kudu marende kudu siap ngelmuan kudu siap sagala-gala urang mah kadang-kadang win beh kudu nama di orang teh kieu ieu aya ta kursus kawin. Setiap pemuda anu endek kawin 2 bulan minimal kudu kursus. Apa itu pertikahan? Apa itu nikah? Menurut syara, menurut lugoh,
Apa itu tolak? Tolak kabagi baraha. Aya bain sugro, aya tolak rojai, aya tolak bid'ah. Tuh, apa itu zihar? Apa itu li'an? Dengarti ketika aya kejadian kakarak dek kiai nu turun. Kudu nama paham. Sabaraha kewajiban salaki, sabaraha kewajiban awewe. Engke moal dordar rumah tanggana. Bener teu? Urang mah kadang-kadang loba dordar. Iya kadang-kadang salakina gede adat, rasa aing lalaki, pamajikanna teu beudang diatur, iya haram jadahna di dieu ieu. Euy, bo, tapi emang kadang-kadang lalakina keneh sih, kadang-kadang. Sok airek nanya kuringnya ka ibu, bo, anu sok loba galak pamajikanna pas salaki. Tuh lalaki cenah ge. Masya Allah, anu pelit, anu koret. Salaki apa pamajikan? Oh salaki. Anu loba salingkuh, salaki apa pamajikan? Anu loba ngomongkeun salaki apa pamajikan? Bu, dengekeun. Lamun pamajikan wani ngagogoreng salaki di depan tatangga, maka cek Imam Ghazali ditutup rizkina ku Allah 40 poe 40 peting. Bo lamun pamajikan wani ngagogoreng salaki di hareupeun tatangga, maka ditutup rizkina ku Allah 40 poe 40 pet. Emang kadang-kadang biang keladina pamasalakina keneh kan diome ku kuring ya tadi bikang bebeutkeun ieu lalaki deui hantem supaya ulah berat sabelah. Sok rek nanya ka ibu, bo nu loba salingkuh salakina apa pamajikanana? Anu koret salakina apa pamajikanana? Anu galak sok daek meupeuh sagala pamajikanna apa salakina? Hei bu, kumaha neuk barokahna hirup tadi kena diomong. Masya Allah, lamun bikang daek ngagogoreng salaki di harapan batur ditutup ku Allah rizkina, kumaha neuk barokahna ngagogoreng salaki di harapan kiai. Nah kapancing ya gas lamun urang rumah tangga hayang endah. Pala hadirin bu pak, pertama modalna iqomatus sholah, adegeun ku urang sholat. Salakina sholat, ibuna sholat, bapana sholat, anakna sholat. Mata kecek ibu-ibu kiai ulah masuk sareuk karares jarareng kunaon kitu teh kabeneran boga salaki tilok sholat atau salah teteh kunaon bogoh kanu lalaki tilok sholat nu sok sholat ngabadeg keneh atuh kumaha cenah jatuh nyaho laju kumaha kiai cenah minta talak dorakman teu meunang awewe minta talak ka salaki sanajan salakina tilok sholat. Ari dibere napaka dohir jeung dibere napaka batin mah sungut luhur dijejelan, sungut handap dicocokan. Eta teu meunang ibu minta talak. Ari eta kiai tilok salat urusan manehna jeung Allah. Sebab jaga bakal pisah. Pala hadirin moal ngahiji bae. Salaki jeung pamajikan bakal pisah. Tetap begitu diputus hukum ku Gusti Allah. Mamah ka mana? Mama mah nekilur jeung rombongan kiai. Jasok ngaji alhamdulillah saminggu sakali. Di ditu di Cedes atau di Cipecang. Alhamdulillah ya mamah kabawa. Sanajan bari ngajina bari nunutan ge. Tapi mama ke bawah, ada bapak ke mana? Oh, bapak mah cenah geus diputus kalandeuh. Piraku cenah mama teu deuk ngabela. Hampura bae cenah Pak, dadah. Bakal pisah salaki jeung pama. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pisah di dunia. Oh mama papa mami papi mimah pipah paralon ngalituna abah bapak ya
baik di dunia abah bapak kayak masalah kina becir jaga di akhirat mah embung di aku salaki ku pamajikan lompat embung di aku pamajikan jaga di akhirat mah ya Allah baladirin dulur embung di aku dulur ku barayana di dunia kiai hayang paloba-loba santri pedaku nafsu baladirin hayang disebut kiai peda loba santrina jaga di akhirat becir kiai nage embung di aku guru kudu jadi murid yauma yafirrul mar'u min akhi tuh lah ngomong cocok emang gitu yuk kan gitu ibu di dunia bapak kakak abah jaga mah di akhirat bakal pisah amaliah masing-masing yauma yafirrul mar'u min akhi anak embung di aku anak kudu jadi kolot ibu embung di aku ibu kudu jadi anak lompat ma iya teh anak emak lain aing mah teu boga anak dia masing-masing woi mama iya bapak iya teh salaki mama aing mah teu boga salaki sia yauma yafirrul mar'u min akhi tetep amaliah urang masing-masing nah iya pala hadirin mata ayeuna meungpeung keneh aya umur urang hayo ayeuna gunakeun atuh kuari teh gerak-gerik urang sebab manusia diciptakan di titah ibadah gerak ucapan lengkah sehingga jadikeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala mantak salatna hadekeun salatna rapihkeun supaya akhlak urang bagus pagawean urang bagus sebab jelema tukang salat mah akhlakna bakal bagus pagaweanana bakal bagus amin ya rabbal amin ya rabbal titah ku ibu salaki salat geus pol kudu gablek pol kudu gablek kais geus kol tereh mod berjama kamu sol kuduna ibu kitu ngelingan teu kasalaki pak coba ka dieu naon mah kamari abah haji negor abdi negor mama meuni eusin mah teu eusin isin kunaon dia abah haji nanyakeun min kamana cenah pamajikan salaki dia aya cenah abah kunaon teh lo kamu sholat atuh teu nyaho oh cek abah haji syukur aing mah gering atuh jaya geus wayahna bapak kudu kamu sholat kudu kamu sol isin mama mah is nah geus siling eling euy siling eling nah kamu waktu subuh hudangkeun subuh lamun pamajikan hees hudangkeun ku salaki mah subuh mah misalkan hees jam 10 berang hudang setengah hiji atawa can hudang setengah hiji mah hudang dohor atawa asar hudangkeun kurang lamun salaki anu hees hudangkeun ku pamajikan ngan sing kade bunga hudangkeun salaki mah sebab sia teh mah gede adat oh komo nu salakina boga penca oh Cimande Cikalong Cigondewa tapi beak kabeh ku Cilaka mah sakumaha tetep nangge gagah hebat euy eueuh ngoleset di kamar mandi malabuh ka oleset guambleng cek incuna abah kunaon aing labuh pan abah guru pencah teu katakis ku aing laleur mah cenah eueuh mantak ulah boga akon-akon eueuh nu gagah di alam dunia ulah hadirin ilmu aya eueuh panutupna di atas langit ada langit benar urang di dia boga mobil Avanza gera lempang karangkas Bitung batur mah boga mobil Alphard urang rangkas paling gagah gera lempang ka Jakarta batur mah imana 7 tingkat bener teu nya sok ayeuna siling elingan mending ge matak nu pangeunahna jelema mah hirup di alam dunia kieu yang geus modal bawa balik ke imah anu ngeunaheun mah bu hirup mah kieu hiji cek ulama lamun urang hayang ngeunaheun tenang hirup di alam dunia ketika menang nikmati Allah syukuran aing ngaran syukur teh ringkesna takwa lain ku beda nuhun Gusti alhamdulillah eta mah syukur bil lisan kuduna jeung kabeh seluruh anggota badan geus ringkesna eusi syukuran mah takwa ibadah ngaranna eta syukuran salat laksanakeun ngaji kudu daek jangan kurang kebagusan maca Quran kudu daek maca sholawat kudu daek salat sunnah kurang kudu daek eta ngaranna syukuran doang kuari Humaydi syukuran ngondang urang aya pangajian aya nu ngaos Quran tadi tahlil terus marhaba dan lain sebagainya keur penting maca syekh maca manakib eta ngaranna syukuran
ulah syukuran aya hajatan jojong yaitu ngodang kiai mena hayang dangdut hayang eta nu goblok mata macam-macam atunya jeung ku kiai hayang didatangan atunya apa cing bo terus nu ngeunaheun mah kitu hirup menjadi jelema menang kanikmatan syukur gak syukurna si syukur teh ibad eta ngaran syukur mah intina eta alhamdulillahirabbil alamin Gusti abdi mah ieu kuari teh boga salakinya hideungnya pendek syukuran bae nu aya teuing salaki kulitna hideung teuing hideung mah angel keblok sanajan leutak namblek dina beungeut teu kaciri pajakeun kulit bae eta mah jakur ieu ipan geus syukuran bae nuhun Gusti sal pamajikan abdi mah cerewet alhamdulillah ngeunaheun teu gede meuli radio tinggal nyetel bae ya Allah pamajikan abdi mah cenah Gusti jangkung ngala buah teu kudu make gantar Gusti pamajikan abdi mah cenah gendut lumayan ngeunaheun kena lawang melag syukuran bae nu aya ngeunaheun Bu Pak euy meunang kanikmatan syukur ya Allah salaki usaha ngojek pagaweanana menang 50.000 tamah 50.000 alhamdulillahirabbil enggak sudah loba ngomong nu penting awak ibu cager bener imah teu kabocoran dahar kumplit daging kotok goreng tempe lanjut sambel lanjut sayur asem nah pan ya Allah poe kadua nang 40.000 daging kotok leungit cek pamajikan cek salaki namah mana daging kotok pan 40.000 oh geus teu kudu nyong-nyeng nyong ibuna ya Allah poe katilu menang 30.000 tempe nu eueuh mah ieu tempe ka mana pan 30.000 oh nya poe kaopat menang 20 tinggal kejo doang jeung uyah poe kalima menang 10 nu aya tinggal sayur beungeut alias kobokan sayur beungeut eta kotokan galanggang kieu beungeut kadulu kabeh eta sayur beungeut nu kitu ngaranna teu kudu nyeng-nyong ieu mah lain ieu mah duit 100.000 mahi kana naon mantak ibu kudu boga rarasaan lamun boga salaki tukang ngebot ulah sok hayang motor pecek pugu salaki tukang mawan balkan tukang kuli ya Allah aya bukat bebentan hayang mobil Avanza ya Allah makana para pemuda punten mundek boga pamajikan teangan bikang nu pinter nyiar duit maksudna kumaha kiai sajajan duit disumputkeun na jero sapatu kapangi bae ku si eta mah eta karana bikang pinter nyiar duit nu kitu ngaranna dina sapatu pot kanyahoan jadi jurik duit kabeh emang di mana lagi kitu ieu bikang eta kana duit ya Allah ya Rabbi mata kula mah teu hayang hayo bikang jajal bere duit 2 karung bawa ka pasar beak kabeh nah sebabna nafsuna gede nu teu deuk dibeli ge dibeli eta bikang aya lalaki mana ka mana ka pasar meuli naon beas aing jeung pindang enggas meuli beas 3 liter pindang 5 beres balik tiluk loba nyeng lalaki mah bener tapi bikang ya Allah ka padagang jepit mampir ya Allah kom bu punten lain ngalarangnya sana kom geus kolot kieu mah Bu ya Allah eta dangdan kadang-kadang jelema kuari dangdan kanu hajat lain kadang-kadang rata-rata kabeh bener teu Pak ya Allah ya Rabbi ka dieu make bola-bola ka dieu pink ka dieu hejo ka dieu biru ieu halis geus menang jeung Gusti Allah dikerok dilempeng ku manehna ya Allah ya Rabbi balik di pengajian jam 12 beudang atuh halis pegat sabelah alabatan gelengan rempak kadieu ngarajak pink hejo geuneuk biru kadieu ya Allah bu euy eta geus dangdan mah biasa bae mun bisa mah bedak pipa bae sih atuh eueuh teh matahari ku habak kadinya kunaon gitu
atuh nyan meuli nu kitu eta teu naon jeung nyenangkeun salaki mah ngaranna eta ulah geus kuari mah ibu ulah sok gede laga ulah sok memek apan naon ulah sok memek cenah Kiai jorok atuh komo dibalikeun mah apan memek ka ditu cing terus ya nggak syukuran bae nu aya nggak syukuran imah teu kabocoran awak cager alhamdulillah nggak bisa kitu ngeunaheun tatangga kebeuli motor alhamdulillah tatangga yang kebeuli motor tatangga kebeuli mobil alhamdulillah tatangga yang kebeuli ya Allah lamun jelema tukang syukuran kakarak la azidannakum bakal ditambah ku Allah urang masuk loba teuing kahayang bener bener teu hayang anu teu boga rasaan iyalah nafsu urang ieu berarti nafsuna teu bisa dikendalikeun palatin cukup asal geus pangabutuh beres geus pan nu penting mah awak cager dahar jeung goreng tempe ya Allah dicoel jeung kecap sambal goang mirasa etang modal ge ngeburusut keluar kabeh ngeunah ya Allah geus dalah tuh jelema kadang-kadang nu beunghar panyakitna ge lain deui kencing manis jantung bener kalau geus anu lever dan lain sebagainya atau mending urang nu miskin asup angin hendak gobang ngakan eta be naon ngaranna bawang putih beuteul beres muak durutut bepan geus syukuran bae syukur geus eusina syukur tadi nu kadua ya nu ngeunah mah ya jelema mah ya ketika menang musibah sabar ieu nu hese ge pelaksanana geus ka kudu inget kana nasib laju nama leheung keneh tah ge kawena kawe tilu ketika menang musibah ti Allah naon bae tamah pala hadirin wal hadirat atuh kembalikan deui ka nu gaduhna sabab urang mah hanya ukur dititip awak urang milik Allah imah urang milik Allah kebon urang milik Allah sawah urang milik inna lillahi wa inna ilaihi kembalina ka Gusti tak iya nu gati ge jelema ngamalkeun eta ayuridan ma'arosok kadang-kadang dina terakhir teh ya amantu billahi wal yaumil akhir mun wiridan teh ya khairihi wa syarrihi minallah bagus jeung goreng datangna ti Gusti lebah panen pare-parena panen mo alhamdulillah Gusti mah adil sawah abdi panen salamet tina beurit tina hama alhamdulillah woi bari ngarokok neulekeun parena lain deui pan ka jelema nu boga duit jeung jelema teu boga duit mah ngarokona ge lain deui bener jelema boga duit emang eta duit punten duit eta lain segala-galana duit itu bukan segala-galana tapi ingat segala-gala kudu make atuh ja eta cing bo euy beda nu boga duit jeung teu boga duit leumpangna ge lain deui nu teu boga duit mah biasa bae leumpang teh selok ngarokona ge nu boga duit seripit ngeuneup kopi da lagi nanti bagus duit nah kot kieu ngarokna alapatan gelap saleser atuh lempangna ge lain deui jeung nu boga duit jeung nu henteu mah nu boga duit mah islau we santai tapi pasti da nanti boga duit lungkai lengkoy be cangkang aqua sepak manehna manggih kaleng tajong ih lain deui boga duit mah diukna ge nyanggeyeng na beda nyanggeyeng nu boga duit jeung nu teu asal geus kieu beta ka nyanggeyeng ge awah eta ka geurah ge beneran kula mah nyantai geurah ha geurah ge deuleuk ke tetangga waduh nyanggeyeng lain deui
asal geus kieu we kieu. Aduh aing disorot deh nya. Asal geus kieu we kieu lagi seueur. Kacager ada aing barabawana cenah nya. Enggak saya tak nya. Beda jelema mah. Asal gagaroti buri eta geus teu gablek duit. Mun gagaroti hareup ge pusing keur peuting teu dibere ku pamajikan. Lain aya teh ka pancen ge nyawa mantang sing kade mang santri ngaji juara maknun bisa nebak jelema ku juara maknun jelema nu geus ahli kana kitab juara maknun menguasai kitab juara maknun ulah kakarak ieu itu gek diuk jelema bisa katebak dia ngomong anu lain sihir lain gagah ipotoan kieu ya diuk nutuk tur kieu ya asana ya sakulah mah kayak di dalam kayak tapi pecina rada lalempeng kene sih ya Allah sok euy menang musibah sabar ya Allah komo dicarekan ku pemajikan sabar bae Kang geus geus aing mending torek sakalian lah oh bener bukot kayak ngagayem cenah Kak pas kumaha gitu tak pamajikan aya ngagayem rosa amat kakak mah ih eleh kakak jati penting digayem ku pamajikan kakak aya kitu naon tuh ngagabah si eta ka tukang ngagayem mah ulah iya geus teu beres pikiranana ya terus ya kayak sabaraha menit hampura ieu kula teh aduh geula kakak ngondang tenan teu kakak malah juna kereng bae jika kula terus ya 2 menit deh aduh tadi kula ijram iya geus saja ijram entos saja Bu cek sancan nyawanan bae tadi ceramah 9:30 lewat 5 kuari jam 10:30 atuh dala ayo makan segala akur tak akur tak kumis ngaranna ganti kumis akur tak mis rapi ieu ngaranna kubra kumis beracun cing bopa euy geus nu ngeunaan mah kitu menang musibah ingetkeun da urang mah hanya kur dititipan ilmu harta banda jabatan titipan ti Gusti Allah leres gitu sok ketika orang dititipan ilmu nu boga ilmu ajak masyarakat dengan ikhlas gitu cek Gusti Allah geura beuli kariduan aing di mana Gusti dina ilmu nu ku aing dititipkeun di sia mantak ilmu mah paling pohara jelema nu ngalap ilmu sarua jeung nyokot warisan paling luhur paling sempurna amin ya rabbal mantak nu boga ilmu ulah sieun sebab cek guru kieu dia masantren ulah nganiatan jadi nanaon tuh cek guru tapi ingat ketika sia cicing di masyarakat ulah sieun teu jadi nanaon tuh hebat ya guru ngomong masantren ulah nganiatan jadi nanaon tapi ingat ketika balik di pasantren ulah sieun teu jadi deuleu santri mah neuk naon balik di kobong teu jadi kiai teu jadi masalah nek buka bengkel oke bongkar mobil nyieun pelang bongkar mobil menerima bongkar mobil masangkeun ke heula ngadekeun mah mantak deuleu pelangna bongkar bae geus ulah make bongkar pasang atuh nek jadi naon coba cenah lulus di pasar anu jadi lurah atuh aya anu jadi bos kayu bae eta amil mah heuy la yastagni minha shagiru wal kabir wa rafiu laju hanya muka sorban kula mah ya gede eta amil cirina kabeh butuh kana gagabah mi'atu amilin iku jumlah 100 amil ya Allah masing-masing mau jadi kiai eta iku jumlah 100 amil pacenah sieun mah di pasaran jadi pedagang mi'atu amilin iku jumlah 100 senti pan sieun mah pos beas atuh 100 liter meureun ngadu amilna eta tenang jadi santri mah ya Allah hirup tina susah geus biasa di kobong ya Allah dahar tepira sambal goang cabe jeung uya ditutuk lalabna curug tong jauh deui ka mentak sareukeut curug santri baheula mah anu eta jeung diletahkan bae jeung uyah
mantak untung Bu, mantak santri ulah sieun cenah santri suruh masa depan dusun teu nyahoeun cek saha suruh masa depan gegabah nyolatkeun perbisnisan ikobu aya ikoba aya ikobu ikatan lamun ikoba ikatan kori kori Banten lamun ikobu ikatan kori kori kuburan modal nu karya ya ikobu ya atuh santri kori mah jeung daregeul ya balik nyolatkeun manggi deui ini batuk ya calon hiji asana ya mau lewati 3 poe ya cenah ih ku geblek da sia teh batur geus dicirian mantak ibu punten heuy lamun urang teh aya hayang boga anak anu soleh dan Humaydi anakna dipercetakan orang soleh ngeunaheun jadi jalma soleh mah urang ieu dengekeun soleh eta teu identik ka kiai jeung ustad henteu urang mah kadang-kadang nu soleh eta ustad bejeng kiai henteu setiap ustad soleh padagang aya nu soleh ngeunaheun nu dagang batur ngahutangan teh dihutangan bae tilok ditagih eueuh jeung aya rampas sawahna atuh geblek teh mah nya ji ngeunaheun jadi padagangna soleh ngeunaheun teu ya Allah jadi pejabatna soleh moal mempersulit rakyat diperjuangkeun hak-hak rakyat jadi patanina soleh ya Allah urang mah identikna soleh teh kana ustad bae ge belum tentu ustad ge aya nu teu pati soleh aya meureun saeutik mah punten 1000 punten ngan kabeh ge modalna kudu ku ilmu heula mun hayang sok aya teh mah cenah geus masa atuh bae lumayan bisa usolli da eta mah kaparduan salat teh kewajiban salat ibadah mah pan ujung urang masing-masing betul apa tidak bu heuy hayang boga anak nu soleh di dieu loba tempatna ye isuk-isuk urang anterkeun tas magrib anterkeun ka dinya gampang kanu jauh nu deukeut heula assalamualaikum waalaikumsalam jate hasanah ayeuna henteu teh atuh ieu nganterkeun anak si Hasan oh hasanah main ngaranna anakna Hasan ai bapana saha Husein oh bah najwa naon dia atuh yang maksud nyerahkeun wayana bae pangilmuankeun pangalakakeun pangdidikeun insya nah kitu gampang nu jauh nu deukeut heulana anu deuk gampang nu jauh geus tah anak sok teu di dinya geus pala hadirinul hadirat ketika urang teh menang musibah mah sabaran moga-moga urang sing jadi jalma anu sob tilu mun hayang ngeunaheun mah hirup mah ketika urang batur tatangga nganyerikeun ka urang geus teuing ulah ambil pusing ketika dihina ulah sedih dihina ku makhluk cek makhluk hina cek Allah mah bisa jadi eta urang teh mulia benar nu bener mah kitu nu ngeunaheun mah pala hadirin sadayana ketika urang dihina ulah marah ketika urang menang musibah sabar ketika urang menang kanikmatan syukuran ketika batur menta pangampura ka urang hampurakeun bebaskeun beres ngeunaan tah hidup kitu maka imah lain ka ulah hampuranya hampura kula mah teh hayang buhut nyebrot nyeri aing mah nyer 7 turunan aing mah sampai ka tutupatana berem 7 mulu 8 ruah 17 rajab puh terus sabaraha taun eta kalikeun bae eta moal aing moal ngahampura ka dia cenah tedek eta nyeun masalah deui ka urang ajun cek nu cek teu dihampurana ye jeung baturna kumaha dia meta hampura geus laju dihampura 7 mulu 8 ruah 17 rajab sampai katutupan tanah berem nyampe moal cenah umur aing ka dina cenah si eta laju kumaha dia atau dia atau yang mana sebab dia mah dukun teluh ku aing diteangan cenah tuh ngacak-ngacak ka ditu teh ka urusanana eta deleukeun ku aing tuh laju deleukeun bae pan nek kumaha udah nek deleukeun bae cenah ku aing oh deleukeun doang horeng eta memperbanyak masalah cek hukum ge hampurakeun dihampura ngan dia ulah dedeuyeun
gitu nugati ge ya hak adami mantuk kudu minta hampura tah model eta Idul Fitri encan cukup paka Assalamualaikum salam ayeuna Sarmin cenarian hampura kula kula mah masalah begitu ke hampura kunaon henteu pun hampura be kula mah atau mungkin dia dan urusan anak kula mah hampura encan cukup model gitu udah kumaha Assalamualaikum kula maka tayang golokna aya naon kula mah masrahkeun beung teuk-teukeun kana kakak kunaon ieu kula loba dosa kana kakak kunaon bare topan kakana kelebaran kotok sakandang rengsek ku kula ka ulah loba omong beri ku jeung endog-endogna sampai tetepan pasea cenah jeung kakak cenah jeung pamajikan ieu gara-gara kula ya Allah tak geus imah kula mah hayang dapetah kula mah wayahna masrahkeun beung teuk-teukeun cek nu boga kotok nanti geus sakitu bener dikadek dia ku dipojot ayo kakak uy golokna dicabut mah jasawan manehna eta mah paribasa maksudna geus ieu ulang dihampura cek anu boga kotok dihampura dia ku aing ngan wayahna eta nu 12 teh kotok aing anak kotok kasayangan tah mah wayahna gantian ku dia hijina 100.000 berarti 1 juta 2 gantian ku kakak beuh cenah aing ka dieu ge cenah minta dihampura menambah beban model kieu atuh teu nambah beban teu naon da cek agamana engke kadituna hade aku kula digantian tapi dikeroyeuh teu naon dikeroyeuh sabogana tapi nu ngeunaheun mah urang teh anu dihampuraan kuduna ngabebaskeun hampura dosa kula nya ka ieu anu hong dihampura nu geus manggeus dia sing bener hirup ulah kaditu naon sababna heuy lamun jelema kieu bae kos kieu bae deukeut dia ka pangebuk jauh dia ka tatangga jauh ka baraya geus mending balalager mending alakur itu jeung sajabana eta nu paling ngeunaheun ge ngan kulantaran dina awak urang aya nafsu sebab jelema lolobana gengsi mau pakaya ngabadeg dunia loba benar. Oh kadang-kadang dunia ngabadeg main beli bae ka jelema main boga mobil anyar motor ngahalangan motor saja na ya dibalik wae jeung hulu-huluna alabatan hulu kotok padahal mun nyaho ilmu harta banda jabatan titipan ti Gusti tah ilmu ku aing dibikeun cek Allah amalkeun ku sia nu hade ngamalkeunana sing ikhlas ngamalkeunana aya budak pagahan loba saeutik pagahan ulah ngaji hayang lobaan bae sebab aing ngaji mah lobaan ngaji saeutikan ngaji lobaan ngaji tah ilmu dititipkeun ku aing sebab ilmu alat pancing cek Allah pikeun nyokot karidhoan aing cokot cek Gusti Allah karidhoan aing di mana dina ilmu nu ku aing dititipkeun di sia da sia ku aing dititipan cek Allah ilmu sing kade boga ilmu ulah jeung negerkeun dunia udah sing geura lempengkeun bae ka Gusti Allah engke ge dunia nuturkeun sok ulah sok ngomong-ngomong hayang boga santri geura nu aya be ilmu amalkeun engke ge ku Allah dikirim contona kieu supaya kaharti cek ulah Mang Jamil ieu Jamil aya 2 di dieu ieu ieu hiji Jamil ieu teh nu ngondang kula atuh 2 ieu Kiai Jamil ti Cedes ieu kabeh ge ngasuh kula baheula keur leutik moga-moga bae manfaat paranjang umur manfaat ilmuna cek ulah kieu ka Mang Jamil bakpeun deui cek contoh ieu mah Mang urusan be kula nya ya tah pokona urusan nu bener mamang mah ke digaji ku kula sabulan 2 juta weh siap kunaon eta embe kula teh lain diurusan nu bener ya Allah kalaka diantepkeun bae laju reuneuh ge kuru ngajuru paeh di anakna Masya Allah kuru leutik kesrek deui eta barang kula noong ka Mang Jamil pancek kula Mang Jamil eta Jamil kalau ngomong kieu ka haji wayana kula embe kirim deui 20 beh kumaha eta kula mikir kula ge 2 ku aing dititipan teu kaurus komo loba ya Allah mikir kula nage tapi ku kula diteundeun deui ieu embe di Ki Jamil Cedes
Imam Jamil iya nu hiji deui ya bak beundeuy cek ulah Amang Jamil sok mamang bae kula ka anjeunna mang ieu urusan bae kulanya ngan aya dua mohon kaji di urusan ku abdi geus ulah ngomong-ngomong kaji geura urusan bae siap mohon waduh di urusan eta urusanna bener-bener urusan eta bener runuh sakali ngajuru 12 kuat jerat-jerat deui pokona mah dua bari lalintuh bari bararesih begitu kula nong masyaallah kumaha Jamil tah ieu cenah ka haji ieu teh ya ieu teh empe ka haji ye tanu bareto 2 teh ieu 2 tahun ye alhamdulillah kuari geus 11 bahkan itu kereuneuh deui nya kitu masyaallah alhamdulillah tah ieu tah ila bararesih kumaha eta kula moal loba omong kula nah teh mun dikirim deui mah ya endah langsung kula tukang embe ka bosna di ditu mah bos embe teh ngaranna satya kan Bapak si Padil teh kana oh Suheli aya deh Suheli ka Suheli eta Abah Haji punten eta nami bos embe di ditu Suheli ngaranna teh bah ka heli lain helikopternya iya embe kirimkeun ka Ki Jamil 20 lalakina 5 bikangna 5 lalakina 10 bikangna 10 sapasang kirim di mana imam kitu Imam Jamil tah desa Ciadas segala itu pakai losbak der dikirim kumaha cek Jamil waduh ina ieu embe ti ka Haji Jamal wayana cenah ka Haji tayur sangkeun waduh kumaha kandang na ge can boga enggas ulah mikirkeun kandang kumaha eta menang 2 poe Seli eta embe ditarima ku Ki Jamil ditarima ngan ripuheun nyangan kandang bejakan ka ditu ya kirim kawi kayu ya awi kirim tah duitna hari bener-bener bang urusna angge kayak kitu ieu kahartin teh ku para kiai ya ditotogeun poe teu kahartikeun hebe mah saking nyeun tamsil ku jelas kula boga santri 2 pagahan bae ketika dia cek Gusti Allah dia ku yang dibere ilmu alif-alifan dia dibere ilmu praktek wudu bener kudu diamalkeun bari ikhlas hate dia dikirim deui ku aing cek Allah supaya dia tambah loba amal ibadahna kitu kartos teu geus mun boga ilmu sing ikhlas ngamalkeunana kitu amin ya rabbal kitu ulah kade-kade itu tujuan anak atuh lempengkeun bae teh urang ka Gusti Allah da urangna milik Gusti Allah 2 abdi mah teu gaduh ilmu dititipan ku Allah harta banda nah cek Allah tah dia mah ku aing dititipan harta banda geura beuli karidon aing di mana dina harta banda nu ku aing dititipkeun di sia harta banda alat pancing pikeun meunang karidon aing kuasilana sia boga harta banda perhatikan yatim piatu perhatikan tu fakir miskin perhatikan jelema nu neuk pesantren masjid musola pesantren dan lain sebagainya nah teu boga cenah dunia bogana jabatan alat pancing pikeun meunang karidhoan Gusti Allah sok teu saeutik pejabat pemerintah asup ka surga gara-gara jabatanan abdi mah ilmu teu boga pakaya teh gablek jabatan teh RT acan bogana naon supaya kaharti ya terakhir ya bogana bodoh ulah leutik hate jalma bodoh alat pancing pikeun meunang karidhoan Allah wasilah urang bodoh daek nanya na urang kanu pinter urusan agama eta teh nyokot karidhoan Gusti Allah kahartosnya geus ketika urang hadirin boga ilmu amalkeun ilmuna boga harta banda kurang sodakokeun akuran jeung agama boga urang jabatan jeung ngabelaan agama boga bodoh cokot cek Gusti Allah karidhoan aing dina bodoh nu ku aing dititipkeun di sia wasilah bodoh maka siap kudu daek nanya maka nanyana sia cek Allah kanu pinter eta sarua jeung nyokot karidhoan aing mudah-mudahan para hadirin hadirat urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa ditetepkeun iman Islam dipanjangkeun umur anu barokah jembar rezeki anu barokah anak sing saroleh tur solehah sing rajin ibadah ka Gusti Allah mun bisa salat berjamaah henteu bisa mah minimal ulah ditinggalkeun eta salat ngaji saminggu sakali jeung tetangga sing alalakur jeung dulur sing alalakur kahartosnya
tos ai ka harta masak itu bae moga-moga aya manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.